Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra dangu tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadongeng deui wae mitra neraskeun hanca garapan anu katuna. Carita anu nuju digarap ku Mang Barna carita anyar nyaeta Si Bujil anu dinten kamari neme dikawitan nya. Janten ayeuna teh seri anu kadua. Namun satu acana Mang Barna ngadongeng atana pinteraskeun hanca nu katuna waktu dinten kamari. Hapunten oge hatur nuhun kana usul sareng naon kitu ngawartosan ka Mang ngeunaan backsound. Waktu dinten kamari teh saurna tarik teuing Mang backsoundna gitu. Upami tiasa mah dilungsurkeun sakedik sareng kitu supados teu kaweur ngadangukeunana. Mangga hatur nuhun, hatur nuhun. Aya kalapatan teknis pangintennya Mang teh waktu kamari sumuhun gitu backsoundna ageung teuing. Mohon ieu rada budeg Mang. Mangga atuh mitra urang teraskeun kumaha jejer carita Si Bujil teh kangge mitra dangu sadaya urang keureuyeurkeun dina seri anu kadua. Sok kabarayun sadayana. Mitra kaum dangu hanca nu katuna waktos dinten kamari teh upami telepat madugi ka dieu nya ye mitranya. Akang janji timimiti isukan mereka usaha, tapi ku akang can karong can aya wawengan. Nah kudu kana naon usaha deh. Ayeuna hayu urang badami nu bener. Urang silih tukeran pikiran, urang silih elingan, supaya janji urang bareto jadi kenyataan. An bareto terek sapapait sama manis lain, nyi oneh kaupahan hatena. No tadina micen beungeut ayeuna mah nyang hareup deui. Renghap narik napas panjang terus ngomong deui. Kumaha kaya kahayang Kang Bujil? Akang bere bombolongan kudu kumaha atuh. Kuring mah teu hayang nyaho kumaha akang pokona mah sore isuk bisa dahar. Teu hayang nu lain-lain, teu hayang nurutan batur. Da heueuh naon ge kudu ngukur ka kujur nimang ka awak. Soal hasil jeung heuteuna eta mah kumaha milik. Nu penting mah akang kudu daek usaha. Ulah hulang jentung wae, ulah cicing wae di imah. Jung gunakeun akal jeung pikiran pan akang teh boga leungeun jeung tanaga. Boga panon jeung awasna. Boga uteuk jeung warasna. Gunakeun kabeh pikeun neangan rejeki. Dahayam ge ieu bisana ngajenol telihna teh ku daek ngoreh. Henteu bosen, teu eureun-eureun usaha. Nu ditacokna teh ukur nu saeutik. Tapi kalahkeun ku hantem dikumpulkeun mah geuning ngajenol telihna. Bener neh. Bener. Akang rek usaha isukan mah. Tapi tetep kudu aya jalana heula ieu. Cik bejaan kudu kana naon akang teh. Ceuk Si Bujil keukeuh nanyakeun ka pamajikanana. Nya, kudu gaul jeung batur. Kudu daek ruang riung supaya meunang luang. Kudu bodo alewoh. Ulah bodo katotoloyo sugan we atuh ari mineng ngawadul jeung batur mah ieu. Menang luang ti papada urang bisa silih elingan, silih tuduhkeun. Tah kitu carana mah. Jeung deui sugan we aya anu ngajak kuli.
aya nu ngajak ngored atawa naon we da loba pakuliahan mah asal urangna rajin. Si Bujil ungut-ungutan mimiti kaharti ku manehna oge. Kaharti ari kitu mah Neng. Heug isukan mah rek diajar gaul jeung batur akang teh oneh. Rek ngajar-ngajar ngadeuketan tatangga jeung babaturan. Tadi nama tara campur gaul teh era. Ngarumasakeun sagala tuna akang teh. Tapi ari carana kitu mah nyarek maksakeun isukan mah. Lah, rek bismillah we. Cek si Bujil. Mimiti caang hatena. Asa aya anu nuduhkeun pijalanen. Nya heueuh. Syukur ari kitu mangan kade sing waspada, sing ati-ati, kudu bisa ngajaga diri urang mah kaayaan nabatan sakieu akang ieu. Kudu bisa nahap-nahapkeun maneh, ulah neangan pikakeun batur. Inya moal atuh. Nyi oneh rada ngemplong hatena. Dada nu tadina asa eungap ayeuna mah hampang. Sirah teu lieur teuing, pipikiran terungsing teuing. Akhirna mah duanana guntereng paduduaan nyaritakeun kasusahna. Di luar anger hujan, ngan rada orot ayeuna mah teu ngagebret kawas tadi. Buludug geus carang kilat nu ting buri nyai, ukur sakali-kalieun dina ayana ge teu disusul ku sora anu ngajelegur. Sanyana can burit-burit teuing harita teh. Ngan kulantaran ceudem jeung tas hujan gede atuh geus poek. Di luar seah ku sora cileuncang anu curcor di unggal gawir. Buruan ngeceumleu keneh runtah ngarangkleung. Lila-lila set hujan teh saat angin leler deui. Urang lemur karang hideung kadenge deui sorana. Malah geus aya anu turun di imah rurusuhan leumpang didudukui nyungcung. Kumaha Mang? Cek hiji lalaki nanya kanu keur leumpang. Rek nempo balong jang bisi limbas. Makaning keur ngenogeun yo. Bisi kalabur ka susukan. Ceuk eta jalma bari terus init ka balong. Nu resep nyair jeung ngecerik teu nolih kana naon-naon buru-buru tarurun muru susukan. Da biasana mun tas hujan gede sok loba lauk balong anu turun ka susukan. Teu karasa rame deui lemur teh. Loba nu bari ieu ti imah da harita teh can burit atuh. Mun panon poe ka ciri mah karek tunggang gunung jiga nama. Tah, caang geuning. Yah, maneh caang ieu. Reh, mencan mani milu nyair ka susukan. Sugan we menang lauk kieu. Ceuk si Bujil bari nyerenge. Kabita ku batur. Wah, ari ngomong teh petara aya watesna. Lauk hiu ti mana ari disusukan? Paling ge tawes lauk emas. Kitu ge ari aya anu kabur ti balong batur. Ari eueuh mah paling oge keuyeub. Nya lumayan atuh keuyeub oge. Jiga tuh nyair. Tuh Kang Ono ge nyair apan. Kuring rek ka emak. Sugane bogaeun keneh beas. Rek ngecolok secangkir mah. Bener. Jig nyai. Keun akang rek nyair. Di mana aya kan? Korang deui. Cek si Bujil bari porosot ngalaan sarung. Lung kana sasambayan. Pake jeung nanyakeun korang sagala. Bet kawas anu boga. Menang masakuan we atuh. Ari naon-naon teh. Tah koja ka dieu keun.
pokna deui nyaan segut ayeuna mah teu sieun ku tiris. Satuluyna si bujil turun ti imah ngajingjing ayakan. Nyoren koja teu make baju buligir we eueuh ka tiris. Make calana pokek didudukui samak geus rawing. Ngagedig lempang muru kasusukan nuturkeun batur nu geus diheula. Di palebah tangkal asem tepung jeung Mang Ica. Nu sarua rek nyair ngan bubuhan tukang lindar manehna mah alat-alatna lengkep. Nyair kulamit nyoren korang gede. Haha, lintar ka mana Mang Ica? Cek si bujil bari nyereng. Anu nama lawang ka Mang Ica. Nya kasusukan atuh. Geuning maneh make daek turun jil. Mang Ica malik nanya rada heraneun. Da biasa nama si bujil teh segala kedul. Aya kamajuan atuh Mang. Hayang lauk uing oge ya. Syukur. Tah kudu kitu ari jadi jelema euy. Namun teu urang bareng jeung Mang ye, sugan we aya milik. Ceuk Mang Ica bangun anu atoh. Sabab si bujil jiga-jiga rek robah pikiran. Ari disusukan sok aya lauk hiu Mang. Nya aya tapi kudu segede beunteur lauk hiuna ge. Nya aya lauk hiu nu segede beunteur kitu. Nya aya pan beunteur. Ceuk Mang Ica bari nyereng. Duanana lempang rusuh muru kasusukan. Mang Ica ti heula si bujil nuturkeun. Tegung silila geus anyog ka sisi susukan. Ari breh geus loba batur da loba nu resep nyair. Mana komo tas hujan gede mah. Sok jang dah di sisi eta tah. Mang ti dieu ye. Cek Mang Ica bari terus ngamimiti nyair. Sasedok can menang 2 sedok ukur menang kuyeup. Si bujil anjrup da maneh nama nyairna ku ayakan leutik. Komo hese. Hantem we nyair can menang impun-impun acan. Tapi teu araya kabosen terus maju ngidul. Bari ngobrol tinggarneng. Cag tuna anu keur nyair. Kocapkeun Nyi Oneh. Luyu jeung omonganana. Barang jurut si bujil turun, manehna oge kaluar ti imah. Panto dikaitkeun leos init ngajugjug ka imah inungna. Dina hate ngagerentes, sugan we cenah emak bogaeun rejeki. Era-era gerek maksakeun, kitu cek gerentesna. Bari terus lempang mapai sisi jalan. Milihan anu teu astaneuhna dan nu sejen jeblog kawantu tas hujan gede. Cilencang curcor keneh runtah tinggarunuk nyangsang kahalangan ku akar. Dangdaunan bararasih keneh tangkal gedang nyangeyeng ketebak angin. Rek runtuh katahan ku parangong waluh. Gancangna Nyi Oneh geus tepi ka imah inungna. Jauh keneh ge geus gegerewekan mak-makan. Torojol aya nu bijil ti imah leutik awewe geus kolot. Malah mabukna geus patangah jeung bodas. Katelahna teh Ma Ineung. Antu Oneh, payah kieu dari wae heug cicing antu. Ceuk Ma Ineung bari malong ka anakna anu lempang bangun anu ngujet. Hese milih tincakeun neangan anu teu jeblog. Nyi Oneh teu buru-buru nemalan. Koreleng ka pipir imah breh aya cai dina baskom butut. Terus dipake ku kumah. Geus kitu kalacat mancat ka tepas. Bus ka imah. Teu balocor kenteng teh Mak. Bari tangah kana lalangin. Geuraheun hujan angin kieu mah.
yang bocor we malah bilik ge baraseuh tah kasaweran da eta hujana manyihanan ngaguru kawas anu panganggeusan hujan teh. Cik indungna gek diuk dina samak yang hadepan wadah sepaheun. Nyoneh oge diuk rada kagok rek ngomong teh sabab ari kaera mah aya Naon nyoneh beburitan teuing ka dieu teh. maineung deui bari kop kana seureuh salamar memeh disamaraan dikesud heula. Mak kuring teh geus era sanyana mah minang teuing. Tapi kumaha atuh da geuning nasib kuring mah kieu wae. Cek Nyi Oneh ngamimitian muka carita. Semoga beas nyaneh teh. Cek indungna kituna teh panona mah melong kana wadah sepaheun. Leungeunna milihan jame bangun geus teu aneh. Kadatangan ku anak teh da geus biasa kitu. Heueuh mak. Nyi Oneh geus teu malapah gedang deui. Da rumasa kadinya teh rek menta beas. Di selain ngieum deui da tara ditaur. Can nyangu nya. Geus miru seuneu mah nyangu ieu mah. Henteu teu nyangu. Teu boga beasna mak. Cek Nyi Oneh bari luk tunggul. Hate mah era bea karep mani asa beureum beungeut. Kakolot teh kuduna mah mere ari ieu kalah kamentaan unggal rek nyangu. Maineung teu ngomong. Kalah terus nyamaraan seureuh make jame saeutik gamir apu kapol. Terus dipintel-pintel dihuapkeun. Terus digayem bangun nikmat. Kadenge semurangu panon melong kana bilik anu baseuh kasaweran. Pikiranana kumalayang kanu geus kaliwat. Ras inget keur aya keneh salakina. Hirup teh teu kieu-kieu teuing. Mak, Nyi Oneh ngomong deui. jangan loba omong oneh. Sekalian dah ada ayeuna mah mawa we sangu. Beas mah eueuh. Mage geus teu boga tadi teu usaha. Sebab nyeri tuur jeung eueuh nu nitah we ongkoh. Coba ieu suku babareuhan mah teh. Maineung teu loba omong nu sejen. Aya mah dibikeun we. Nyi Oneh ngahlas ari hate mah. Da heueuh kumanehna ge kanyawan. Maineung teh usahana ukur kula-kuli nganalkeun tanaga anu geus teu sabaraha. Ukur tambah lumayan sok aya nu nitah ngaramet. Nya nitah nyeusehan. Butuh ku tanaga na meureun tapi karunya hitung-hitung mere. Mak geus tuang. Arek bieu pogongan eueuh jangeuna. Ukur jeung samea goang we make eta surawing surawung. Rek nganyuk kalasi ka warung kalah hujan. Tungtungna mah disirikna kalau uyah we. Asal asup pe kana jero beuteung. Leuheung mak mah. Tos sepuh ge bisa keneh usaha. Narajang Kang Bujil mah ukur nangkep tuur bari ngalamun. Puguh tas dicarekan bieu teh mak. Nyi Oneh terang-terangan ka indungna. Ih, udah sok nyarekan ka saki pamali. Rek ngelingan mah elingan we sing bener. Basana sing merenah. Kudu hormat, sopan, kudu ngajenan da eta teh salaki maneh. Cek maineung tara nyulutan teu bener manehna mah. Heueuh da Kang Bujil na bedegong atuh mak. Ngomongna tara merenah jeung sok pikakeheuleun. Jadi uingna ge keheul. Sok aya ngamek wae. Ih, maneh mah. Sok malah kalap serangan cek mah oge. Ieu Oneh.
mana terek nyari nung kasaha ma batan sakit dulu teboga aya ge jauh di Banten mun maneh teh bisa mihapekeun diri ka salaki rek jeung saha hirup kudu mikir teh kadinya atuh kaduana hade goreng burung palung oge bujil teh salaki maneh kade kudu ngabula kudu sopan hormat jeung somea ngarah rezekina ka ala ari ribut wae mah ieu eta teh goreng patut di rumah tangga ribut we hantem rezeki rek turun teh kahalangan da keur ribut wae cenah eta ayeuna keur ngalieu usaha keun sugan we ka hareupna mah daekeun sata dipalengkeun jeung milikna ikhtiar anggur bantuan mikiran hek tanyakeun ka batur nah saha boga pijalaneun usaha mun aya nu mere harapan buru-buru tepungan lawungkeun jeung bujil Mitra maineung teu waleh nyaah jeung deudeuh najan si bujil badur liwar jeung ngedul oge maineung mah nyaaheun atuh nyi oneh mani ngahulang tarangna kerungyaan karasa benerna omongan indungna teh dan nya kuduna mah kitu salaki teh dileuleyan ulah hantem pasea wae merebutkeun naon da puguh kayaan salaki nabatan sakitu jadi lamun salaki lu diomongan di kasaran ke pamajikan rame cekcok wae sapopoena rezeki teh cenah kahalangan rek turun teh tapi lamun geus parea-rea omong jeung si bujil hawana teh ngan hayang ngamek we nyi oneh teh da eta si bujilna sok ngomong ka mana meuni tara aya nu merenah malah sok dibarengan beri jeung heureuy satuluyna maineung teh ngagelenut mamatahan ka anakna sangkan teu tigubrus kana jalan anu salah diterangkeun cara-cara ngawula ka salaki teh kumaha cara-cara nyang hareupan kasusah teh kudu kumaha kabingung jeung katugenah teh kudu kumaha nyang hareupanana iwati sabar jeung tawakal nyi oneh ngeluk tungkul bari ngabandungan omongan indungna teh sawareh nyerep kana hati sanubari sawareh deui mah asa numpang kawas cai dina daun taleus malah sok hayang nempas ngan ditahan bisi ngajaheutkeun hate nu jadi inung rumasa datang ka dinya terek barang penta mun ngalawan bisi teu dibahanan Isra dalila maineung mungkas omonganana ngan memehna ngaluah heula congang diri bekehkeun crot nyiduh ka kolong ret ka anakna geus burit oneh geus majeuh ngawulaan salaki suguhan saya aya sajiakeun daharna maneh kudu inget nyuguhan salaki mah lain ku kadaharan anu sing salawangeunna tapi paroman anu marah mai budi parangi anu manis basa anu merenah ditambah imut anu kareueut tah ku sakitu ge bakal bungaheun salaki teh sabab danjan dahar jeung opor hayam jeung gepuk adawa jeung saruneng jeung naon we nu ngareuna anu mahal jeung sarden cheese ari nu merena bakatut haseum bari dagang tutut mah moal karasa nikmatna moal boa bakal madal sila terus kabur neangan tempat dahar anu rineh anu tentrem kitu aneh mana sangu teh mak ih maneh mari di papatahan teh mohon kahartos mak mana atuh sangu teh aneh nyarita na bari ngadilat tuh hajina boboko
tong dibawa kabeh sasakeun ke emak isukan. Jangan sakitu deui. Beasna beak puguh oge. Ceuk Mak Inung. Jigana teh tenang we, manehna mah teu boga beas ge teu aral ngarasula. Teu kawas nyeoneh jeung si bujil. Nyeoneh teu ngomong. Kojengkang ka pawon terus kakaratak kana pago breh manggih sangu dina boboko. Kameuna seungit ngahudang rasa lapar. Mun teu ras inget kana kawajiban mah geus hayang calebak we dahar di dinya. Tapi kaburu ingat yen kitu peta teh teu bener jeung deui mana temen Mak Inung ngamekna. Karunya ka emak. Sangu ngan sakieukeun aku dibawa ku aing. Tapi ada kasaha deui kawani ukur ka Inung. Keun we sugan ka hareupna. Aing nu mere ka emak. Cek gerenengna Nyi Oneh tuluy nyokot piring seng misahkeun sapiring sok ditunah hanapeun tetenong. Hari nu dina boboko mah dibawa jeung bobokona poloyong ka Inungna. Mak, kuring rek balik ieu sangu dibawa jeung bobokona. Keun isukan dipulangkeun bobokona mah nyamanya. Jig kada ingetkeun papatah di emak Oneh. Di segitu mah jurut turun leos init bari ngelek boboko sangu. Terus heulaanan mah hatena bunga lantaran boga keur poe eta tapi teu waleh aya rasa ngenes dina hate tepi ka kitu lalampahan teh. Tapi dalah di kumaha bongan salakina ngedulu usaha kapaksa mentaan kakolot barang jol ka imah. Salakina can datang padahal harita teh geus reup-reupan tereh magrib. Mani kebal anu liar teh nah lila-lila teuing. Teu meunang manya balik we atuhnya. Nyeoneh ngomong sorangan. Bus ka imah sarta terus nyenget cempor sok dituna di tengah imah make ajug. Kaayaan beuki poek. Lantaran harita mah bener-bener geus wanci sareupna. Ke rumah eukeur geus burit katurug-turug langit cideum. Atuh beuki poek we harita teh. Lalai geus tingkalayang laliar neangan mangsa. Gaang jeung jangkrik di sarada. Ilaneuh kadenge sora bangkong di sawah. Bari ngadagoan si bujil. Nyi Oneh teh kurah koreh kana tetenong. Milihan cengek garing sesa isuk. Ek direnos dina coet. Teu make naon-naon cengek garing we jeung uyah badag. Geus kitu sok dituna di tengah imah deukeut boboko sangu. Leos kapipir rek ngaroris hayam bisi can ambi. Lumayan boga hayam hiji geus babon pibibiteun sugan we ngarekahan. Bareng jeung durna sora bedug magrib. Kurutak si bujil teh datang. Suraseuri bangun gumira. Ayakan dijingjing koja disoren lo ka imah. Padeh. Aya naon ge galewengan diburuan? Maneh mah. Ieu lauk asakan lumayan beunang 3 ye. Cek si bujil Bari nyodorkeun koja. Sugane masa koja. Eusina lauk tawes hiji, jaer hiji, bogo we segede inung suku. Eueuh, geuning bisaan Akang. Mun sing loba atuh. Ari noong ka jero koja. Ari naon-naon teh. Sok kaleulihi. Sakieu ge untung meunang da batur mah aya nu balik rengo. Ngan Mang Ica keur mujur korangna meh pinuh. Can manehna mah joba nyairna. Kulamit deui Akang ge mun kulamit mah wah moal burung pinuh. Cek si bujil Bari pepetah.
jika mani atuh kaditu ya lauk urang belum Nah dibelem moal ngeunah atuh neh. nya hayang dikumaha Digoreng sing garing ngarah nikmat. Ari akang kawas anu ngalinur digoreng teh digoreng kunaon da kudu ku minyak ngagoreng mah ye bet kawas anu loba duit wae Nya heueuh ngagoreng mah ku minyak biar ku cai atuh. minyakna kudu dibeli duitna teu boga geus we tok loba omong digoreng ku lebu ku kami mah Nya oneh bari asup ka pawon rek ngasakan lauk. Si bujil olohok tapi akhirna mangahihi siri sorangan. Digoreng ku lebu geus kacipta bakal kurumui. Buntutna tutung beuteungna atah keneh. Heuleut sawatara waktu. Si bujil geus anekak sila di tengah imah bari nyang hareupan boboko sangu jeung coet. Geus kukurubukan beuteungna teh hayang ngeundahar. Ngan laukna can asak. Keur dikurubus keneh di hawu. Gawat atuh. ih mangke atuh sabar da ngalila ieu ruhakna kala kaparem da suruhna suluh haur rada baseuh deui Ceuk Nyi Oneh ti pawon. Alah. Buah-buah moal asak koneh. Kades ya beureum keneh. Moal ngeunah deuleu. bet loba omong teuing Raja Nyi Oneh nyampeurkeun mawa piring dieusi beuleum lauk. Nyatana lauk bogo morongkol tawes bingkeng. Lauk jaer merengkel. Kabeh ku yumut pinuh ku lebu. Teuing asak teuing henteu daruhakna kaburu pareum. Sok dituna hareupeun si bujil nu geus anekak sila. Asak ieu teh neh. lah asal paeh we atuh da moal hirup deui Is ari naon-naon teh. Kawas kasero wae. Ka dieu ah. Si bujil narik piring. Kop nyokot tawes memeh di dahar dipotongkeun heula huluna. Asak ari asakna mangan kurang lepas jigana teh. asa Kang Setengah mateng meureun. Bae ah. Da ngeunah sugan. Ieu beuteung meuni geus kukurubukan. Bakat ku lapar. Bari terus mimiti nyomot sangu am di dahar meuni cacamuilan. Jep boeh jempe duanana meuni ngalimet bangun nikmat. Padahal mah sanguna geus tiis. Deungeunna ukur sambal goang dicocol ku daging lauk beuleumna. Rengse dalahar duanana diuk pahareup-hareup. Si bujil manyun dina sawangan kacip tak muntas dahar udud roko bodas. Meureun nikmat. Ari manehna boro-boro roko daun kawung jeung bako morege. Teu boga. Kang Bujil Bari anger ngahulang panon neuteup lalangit. daek mun akang dagang Dagang. Rada curingat si bujil teh. Ret ka pamajikan terus kerung bangun heran. dagang daek atawa henteu Atunya daek tapi dagang teh kudu make modal. Ari urang modal di mana? Kan teu boga duit hiji-hiji acan. cek si bujil Ujug-ujug nyureng we. ih sarerea ge geus nyaho dagang mah make modal akang ieu nah make nanyakeun deui teu boga menyaneangan atuh Cik kumaha carana? Nginyeum teh nginyeum ka saha? Menta teh menta ka saha jualan ngajual naon? Ai konaman maneh dijual? his kamana wae ari ngomong teh teu sudi teuing Nya heueuh. Di mana atuh? Kang kuring boga akal Kumaha cingan. Nya Oneh ngisediukna.
ngadekitan kasih bujil anu dekitan lehek panona melong kanyi oneh Kang pan mate bogain keneh tanah lin atunya boga apa nu dicicingan tapi ting sakumaha aya kitu opat bataun mah dengan sakitu-gitu nah tuh lumayan Kang lumayan kumaha ari maneh oneh iya Kang urang teh geus lila rumah tangga can boga budak hiji-hiji acan tisen di imah teh Kang asa simpe jarempling eueuh cocoan tak kulantaran kitu da hampang himping keneh teu risiku budak kumaha mun emas sina pindah ka dieu daekeun atawa moalnya ngaradi dieu haneuteun jeung sok reug-reug aya kolot mah satuju Kang ieu teh inung saha inung maneh inung kami si bujil kerung deui wae can ngartieun nya inung akang masiem terus kumaha masiem di dieu jeung urang tanahna jeung imahna jual duitna keur modal dagang tek we hitung ku akang mun boga modal 100.000 terus dipake meuli hayam meureun menang 100 hayameun tah terus dibawa ka kota ku akang teh ieu eta hayam jual 1.500-an kan sakali ini oge duit teh geus jadi 150.000 kan gede batina Kang tah batina teh keur dahar urang duaan ditambah ku emak asana moal kudu bingung emak teu kudu kuring ngaramet kuring teu kudu susah akang bakal gining bakal kasep lecir luis ceuk Nyi Oneh bari papata malah pipi salakina diusapan tapi si bujil kalah ka manyun bari kerung mikir ti dituna mah har nah kalah ngahuleng ari maneh eta mani babari hitung-hitung duit teh nah hati mana mimitina make jadi 150.000 ih ari akang pilaku teu kadenge pan hayam teh katitih 1.000-an meulina heeh 1.000-an terus dijual 1.500 jadi batina teh 500 perak tina hiji hayam sedangkan akang boga hayam 100 jadi pibatieuna teh 100 kali 500 sama dengan 50.000 tah kitu sekali ini nya heueuh mun 10 kali idit jadi 500.000 alias setengah jut hebat Kang tereh beunghar Nyi Oneh bari emprak paromana malah hamai si bujil kapangaruhannya seuri sorot panona ngadadak jadi cenghar paroman marah mai bangun kacida bungana terus ungut-ungutan bari neuteup ka pamajikanana alus tak ide teh euy neng Oneh heueuh alus arti ayeuna mah yang mending jadi banar hayam we bener-bener menjadi banar hayam ngan bau ti kotok meureunnya si bujil mimiti kacekok ku panglamunan nu dipikir teh undungna wungkul nu katenyo teh batina teu kapikir risiko itu ieu nama hi saha heula nu mikirna pan ieu si Oneh cek Oneh bari nepak dada semua agu bener ade euy arti eta jalan teh komo lamun akang bisa ngajual 2.000 hiji hayam meureun nikel batina teh nya heueuh nu matak akang kudu pinter nawarkeunana kudu lihai kudu asak olo kudu bisa muji nu meuli muji barang dagangan ngabohong meusan mah jamak we sangkan hayam bisa nikel batina meuli 1.000 jual 2.000 pan ngangin eta teh akang ieu cek Nyi Oneh bari suraseuri jadi lah
isukan orang ngamimitiankeun daek jadi bandar hayam ngeken bae bau ti kotoko ge moal kagok akang mah rek ka Jakarta dagangna lah cek si bujil gede hate nya ulah ari los-los ka Jakarta mah pan Kang Komed oge sangsara cenah di Jakarta teh tapi kang ngalaman sare di kolong sasak saminggu cenah teu mandi dah hese cai boro-boro nginum ngadon kajaman ge cenah hese di Jakarta mah kudu mayar bejana mah pira gerek miceun nu kitu kudu mayar mah atuh kemana dagang nu hade nu deket heula akang kanu deket tah ka Situ Raja ka Sumedang atawa ka Majalengka tah kitu mun geus boga modal gede urang meuli truk akang tah geus kabeuli truk maka kara bisa ka Jakarta batina bakal leuwih gede akang ieu bener bener hayu urang dagang hayam geun bae bau ti kotok oge isukan rek di mimitian pan maineung ge bogaeun lain anyuk we atuh heula nu maineung his sok dipirucaan teu bener ulah di mimitian ku nganyuk di situman jeung na deui ngamimitian mah kudu pikaresepeun batur sangkan kaharutna lancar butuh mah beuli we nu penting ayakeun heula duitna si bujil ngahulang dan nya can nyekel duit hiji-hiji acan teng ngalamun nangkep tuur bari melong lalangit pikiran kumalayang kemana meni nyawang kanu hanggang ngalamun kanu jauh buru breh sawangan nu bakal kasorang bakal kitu bakal ki rupa-rupa geus kacipta hari itu nah kalah ngahulang apa nikiran pi modaleunana oneh itu Kang Bujil bet pohoannya parek ngajual tanah masiem lain nah makin mikir deui mah atuh neh mah dengan boga sakitu-kitu na euy duh lamun dijual teh mah nyalapur atuh teu boga pisan mulun tuh ngegel curug rek di mana cicingna pan urang ajak ka dieu saimah jeung urang sing percaya ka kuring kang moal burung betaheun mah teh pokona mah kuring senang mah oge bakal milu senang kuring susah kudu mantuan susah sapapait sama manis pokona mah urang silih pihapekeun diri kumaha mun tanah maineung we atuh ih nya salah tanah maineung mah pan anu kudu maraban jeung makean ka pamajikan teh akang lain kuring mun kitu carana mah sarua we jeung tibalik kuring kudu maraban salaki ora mikiran kitu nah pikiran mah ieu pikirkeun mah sarerea moal bisa panjang urusanana pokona mah maineung mah jag-jag keneh bisa keneh usaha ari masieum mah geus kolot geus deukeut kana rarempo karunya sina cicing sina senang mata kudu saimah jeung urang imahna jual sakalian jeung tanahna geus hasil mah geus senang saha deui anu bunga mama keneh si bujil ngahuleng terus gagaro bari peureum renghap narik napas jero kapikir kumanehna omongannya oneh aya benerna da memang gitu kanyataanna masih mah leuwih kolot batan maineung malah geus barowit mineng gering di luar geus jempling soragaan geus carang maka denge teh kari jangkrik we patemalan jeung nengnong cager pohara midrahnya ka kabujeng nengnong seri kedua tina cariyos si bujil dugi ka dieu heula insyaallah enjing urang teraskeun hapunten samudae kalapatan nuhun kana perhatosanana billahi taufik wal hidayah
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah.